Jawa tepang Bang Soloyo Negeri Harajatilu Bedengah atur ke kembang gaduh ayam Pak Haji Asep Wahyu Nedawiti Nedawiti suci Suwi siliwangi sawa siwi Bang ayam Pak Haji Dodi ayam Pak Haji Asin Pak Haji Pepen ayam Pak Haji Pepe Sereng kapar karuhu nyangkakeun Ieu Bang Bakti Bang Bakti ayam Kang Herdi Pangalengan Bang Bakti ayam Kang Dede Cibabang Pak Haji Erwin ayah nyanggakeun ya Bang Bakti Bang Bakti di suwesiwi mugi Soloyo mugi kasari katampi mugi kang sering katampi
ngawitan manggung Bang muji syukur kayang agung muji syukur kayang agung aya Pak anak sareng Pak Adi Dedawidi Masuci Sawasiwi Siliwangi Sawasiwi Siliwangi aya Kang Dena Nedang jembar Ampuran Di Gustinu Maha Suci Di Gusti Nu Maha Suci Dadak rahmat Sepaat Dedang diapinding jaring Dadakan serikat tampil sareng keberagaruh nyangakeun yupang bakti Ibu Sendi mang bakti di sawasiwi ya Kembang gadung lagu buhun yang akan budi katampi pangabakti pangabakti di sawasiwi di
lagu klasik anu asli Tos aya sepuh mah. warisan bujang ka urang wajib dipusti mangga cari diraksa didama-dama dasar pamiri ayah Wajib pepeng. dina pagelaran wayang geura bapak hajat ibu hajat totos Eh. Panglipur mana ayah Hadi Asep Wahyu ayah Pak Jasi. bujang kaboga wiwitan nyita seni paguru aman Abah Omen ayah mitanda hiji gambaran gara-gara ibu hajat apa hajat ayah silokaning kehidupan Pak Haji Saipudin ayah Akhir di rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran wayang usiku dalana jami hirup nulalinggih sadayana Gunala sarang dako keur ayah Adede Cibabang. utama saya budi kasa sama karena papas teh narima tabis jami dan Berlin beragama Allah Kang Haji Pepe ayah Pak Haji Pepe. ayah lelegon di pawayang mangrupa hiji mangga nyangkakeun ibu Sendi ayah Kang mangrupa hiji gambaran sifat jalmi mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi mi bangga apes jeung jaya
benda apes jeung jaya Hadirin lumatak nering hawa lumatak muda kairing dalang pepeling rek medar carita bahaya Nyuk ceruk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Doh, ieu iki. Dina zaman animisme, dinamisme, gares. Para wali nyebarkeun agama Islam ngage perantawisan wayang. Kantena Ya wayang nu jadi perlambang hirupna manusia nu gelar di marcapada. doh Ieu iki. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. tangtos Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Ieu hiji margi lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Walah ieu nyaeta di alam anu pinuh ku romantika kahirupan. Kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung. doh lajeng Hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu hareran. Ieu iki marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer. Atuh pare ningal kasalebakeunana anu galengna rungkaringka. doh Nuju mejehna hejo bagedon. doh Ieu dina galengna tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung cengek. beres Sasat ieu tempat teh remeuy ku teureuyun loba ku alaeun. Ningali kapalih tongoh kadu picung ku Pak Nangka. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman. doh Ieu iki. Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong tenang anu kasana kawewengkon Madukara Nagara Amarta. Padumukan Ki Sabda Palon Semar Kulurah Kudrapawana. walah Ieu iki. Kalarasan nuju aya kasondong Astra Jingga Dawala. Hiji tokoh masyarakat Semar Badranaya anu dipikas sepuh di ieu kampung. Hiji jalma anu sabar tur tawakal. Ieu iki. Di mana dicaci, dimaki, dihina ku batur teh nganukur dijawab ku seuri. Atuh ku kituna dina hirupna oge. Istuning hirup cukup ke Semar Badranaya dudu wong samanea nanging saderengipun ngandika ana hiburan seni suara anu sok dilatih ngamingu laras nyaeta gamelan tur juru kawina. Sorakana haladrian ada apa batur hiburan seni suara. mangga
gamelan di mana ya teh June? Di Iri Harjati. Ibas Baingan aya ibu cucu atuh. Ari Pak Haji Apo aya. Andung pepe Kang Dedek si Babat aya. badai Kang Herdi di Pangalengan aya. badai ngawitan Nuhun. midang Ari Pak Haji Asid di Ciwidey aya. Rika Pak Anda jeung Pak Ani aya. Kang Haris aya. Nuhun araraya. Rengkak sujan Pak Haji Asep Wahyu Salem aya. leres Pak Haji Dodi aya. Pak Haji Erwin sareng Kang Dena. Sukti Rahanada. suci bersih gali rengkat pola rengkat pola keninganan dan mata lucu Bapak Bete. rendak ike iya Soleh. luyu Ari Pak Anda Babah lain. wincit kepan Tiga Bapak. Pak Haji Pepen anu bager tekaku datuku parantos timu lengkir kepek-kepek Hiji 2 3 4 5 6 aya di Pak Haji Asep. angkat kelir rumah angkat kacang kenangan Naon di antara Sesepe. Aya Kang Obeng. seperti Aya Kang. Aya Kang. sepempangan kupang kapi dari Di Bojong Raja ke Kang Tiwa aya. Pak Haji Apong Jukung sauyunan. Kang Halon ninga halon ninga godeg tinggal Wirahmana godeg tinggal Wirahmana usung katamu mata cita-cita cimutna Ari Pana jeung Pani aya. Aya. Dada
Kak Henry Kaniama mangkat biradi Kaniama mangkat biradi titik titik rintik titik 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 rintik turangatur nastur lungguh kampung hati-hati geranya Kang Haji Pepe lungguh tipu hati layang lungguh geranya Kang Haji Dodi layang lungguh tanda lemah tayak karep rek sumerang lungguh ngandung geranya ibu guru aman lungguh ngandung daya gagal tayak karep rek sumerang lungguh ngandung daya gagah layang angka gagah kuruanan dia kulir cahya masih sumirat mai cahaya widadari tikah yang Bidadari kabogoh si ayah menis duh widadari widadari tikah yang Bang mangka orang sesarengan majengkeun seni kagungan seni senen tuturunan sandesan wewetengapan mangga orang ibu guru aman sami-sami ngajung-ngajung pasensip budaya Sunda ngawujudkeun persatuan ngawujudkeun persatuan satu menang lima tujuh salapan sabelas 480
Mira anak panjang sinongki ya sinengi sabda sabda uning saur miratan anak panjang senenging sabda bakti dening asih ya dening asih ya kang asih ora kataran Sayunan gotong royong babarengan Semar yawi nangun Semar kunjung pakuningalan Semar kunjung danar Semar yawi nangun Semar kunjung danar wulu Siti bentar kang puputra ya kang puputra Semar kunjung danar wulu Kampung Tumaritis Desa Kenagoro doh iya ini Kisabda Palon Semarurah Kudrapawana Kasonong oge Astra Jingga Sarang Dawala doh leres kunirah kangan di kakau daling lisan mekaten pengantikanipun kaharep silejang sawiyo cekap di diwae bokap rupina cekap di dia buya ayah bokap ayah buya naon atuh Purwa Abi keresahan imalan aya naon atuh ieu teh papi pake ngangkir hapunten tina sagala rupiah kalepatan abdi salaku anak seueur ngaganggu ka sepuh seueur ngarungsing heuh dihampura sagala rupa kasalahan oge aya naon atuh ieu teh tansah diajeng-ajeng Pak kieu jan doh cobi saperkara pangna ku dewek dikumpulkeun dina danget ayeuna dah
kurang Sami negeraken rasa syukur kakersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya tak gini tina sagala rupaha kanikmatan anu moal kaitung lobana beres kantenan Pak eueuh kiceup nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat kantenan anu eta teh lain saeutik pihargaeunana bolos kantenan yang eueuh jualan jadi kontribusi urang ka anjeunna luyu jeung parentahna wa maholaktul jinna wal insa illa liya'budun moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi bikin ibadah lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung beres lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT eta teh anu wajib diturut ku urang beres batin kaulaning Maha Agung yen teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan urang sadaya sabab pibalikeun urang teh ka anjeunna deui kantenan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah geuning eta geuning apa eta teh lamun ceuk basa Inggris teh mah teh ceuk urang Amerika back to basic naon teh back to basic teh kembali ke semula lamun ceuk basa Arab meuranan makanna aya makani lamun ceuk urang Sunda nyaeta muncang labuh kapuhu eta teh lamun ceuk falsafah Yunani kuno mah ex nihilo nihil fit lamun cek bahasa Cina mah lamun ceuk situkul mah kembali ke lab cek bahasa Cina mah cuangki tak gitu jadi saha nu teu balik ka asal da kabeh oge sirkulasi yang wah muter taari urang mah tina 4 elemen tina 4 unsur naon bae cai angin seuneu bumi anu jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi baga pangawasa doh eta ibu cucu anu balikna deui oge gumantung kana kapercayaanna sewang-sewang dek diduruk da balik deui ka anjeunna kanjeuna dek dialungkeun ka laut balik deui ka anjeunna daya cai kana taneuh balik deui ka anjeunna daya bumi dialungkeun ka leuweung atuh di angin unggal poe meuranan balik deui ka anjeunna kana saha nu teu balik ka anjeunna laras utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna tina eueuh jadi aya tina aya kana eueuh deui ai eueuh jeung aya teh kagunganana eta ngan aya tempat keur hukuman gumantung kana pagawean awal anu matak di dieu kudu percaya kana poe akhir dah leres jadi percayana kana poe akhir teh da aya akhirna pagawean mah tiap aya setara aya akhirna ai pagawean teh oh aya akhirna teh aya tiap aya setara ya finish setiap aya setar aya finish da balitungan teh dina finish
tahai pentena dina finish Ya, rek menang juara rek henteu oge. eta we tina pagawean tina kadaharan loba teuing urang ngadahar lauk asin kaituna akhirna darah tinggi Teu kapariksa jadi santer. loba teuing amis kaituna kencing manis diabetes teh Rokan teh. jadi manusia mah aya akhirna Nah eta balitungan teh. oh kabeh lain manusia wungkul heuh jadi ai pangeran mah nyadiakeun tempat teh nyaeta antara tempat siksa jeung tempat ganjaran saur kiai mah meureun eta teh surga jeung neraka Doh, leres. ta urang kari milih ti dieu tanu matak antal mautu qoblal mautu teh ayeuna pake Ayeuna manusia globalna eta keterangan teh hartina kudu bisa maot saacana mati hartina beh dieuna samemeh nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balikna nyilakakeun nah nyalametkeun lamun sakila na matak nyalametkeun tah didinya pek pigawe anu teu jauh jeung wiwah ya manusia kan hirup teu jauh jeung wiwaha teh apaan dari siun kumaha onam dekat gitu tak lingkungan meuh digandeng teh tak gandeng mending gitu dia kana obatan kalajonan digandeng. Parahatosan anu dihareup kumargi ka kuping nagane punten urang sami-sami nartibkeun diri sewang-sewang anu ti payun saralik supados anu ti pangker kauningangeun ka panggung upami teh mah aya anu ngahalangan ulah disorobokeun ditoel we supados ulah gandengnya sekali deui katertiban keamanan urang jagi ku urang sadayana supados ieu hiburan lancar di awal dugi ka akhir nuhun kana perhatosanana mangga urang lajengkeun deui tah kitu jang Eta balik jadi keur manusia mun keur cager asa moal paeh jeung asa moal gering asa moal gering. mun keur hirup asa moal apa Ngomong ai keur ngorang. padahal teteh ti mimiti gering nepi ka maot teh teteh peristiwa besar Nya. peristiwa panggedena eta teh sabab lamun teh mah urang ayeuna maot teh moal pangih deui murid jeung bapa Moal mun keur lintuh teh mah asa moal begal ta abdi dek naroskeun tadi mana urang maot teh ka mana eta teh Pak oh, jangan ada jero dah. ka mana jeung ka saha ada jero ka ye Rada jero ieu Pak. lumayan rada jero oge teh teh Nya. nya Hese dijawabnya. Ku jelema hata-hata. Astaga, Agung. ke gandeng keneh ieu meninggalih di sadayana ulah diikeun ka pugag ieu punten we
supados walatra pangdangu walatra paningali cobi urang sami-sami karti sakali deui ulah gandengnya jeung hiburan urang kawitan deui. Jadi nu ditanyakeun ku si laing teh nya ai urang paeh ke teh ka mana teh Allah eta rada lumayan tah Bang. dai teori mah teori wungkul Pak model ayeuna innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyhadu Allah mulang ka Allah Budak kebisaeun. tak katarima na kudu sumuhun dawuh mah bari jeung teu mikir ka itu nangan ukur semetinya Semestinya bener budak TK ge apaleun disebut kitu. atuh cenah budak TK ge da bisaeun maca wungkul marina teori Sebut innalillahi wungkul mah. ngan dina prak-prakanana ieu mah Pak lumayan oge pertanyaan teh berat euy Rada ningkat tah eta jero tapi kadinya oh da kudu kaharti atuh wa kajawab. sabab ieu kajadian teh Pak lain saurang dua urang ieu lolobana di urang mah dina agama teh lolobana doktrinasi pragmatis Wallah bener teh. jadi beja dibejakeun deui cenah dicenahkeun deui jadi tidak berdasarkan empiris Ya. Can tidak berdasarkan pengalaman tidak berdasarkan keyakinan berdasar jadi ngambang percayana teh percaya kana beja tungtungna jadi mitos ya urang jadi loba bayangan loba hayalan. loba hayalan tak kuring mah da agama teh ieu teh Pak disebutna ge mutlak ieu teh Putra benerna teh absolut teh ya berkah. lamun mutlak benerna atuh tong dibobodoh hate kuring teh Ngadeh supaya gemleng ya kan kepercayaan. anu ngabobodoh kana hate si laing tina kabelegugan Tina kabodohan nilai, tina kurang wawasan tina kurung batok. tina kurung batok tina taklid Eta merupakan jadi Allah moarek nyiksa jeung Allah moarek ngaganyar ka manusia tapi manusia kudu eling karena eta siksaan jeung ganjaran ya nu mata kudu daek bucu baca oge dina Quran tepan loba ayat teh 1000 ngarebu tah ayat 830 genep ayat anu tungtungna eusina ayat teh untuk orang-orang yang berpikir anu berhasil teh eta anu berpikir jadi nu hasil mah nu mikir memikir di mana geus kapikir geus katempo barangna geus muka sapa geus tobros paningali moal kabobodo teh nya moal kasamaran tingali bisa nate nganyakeunna kanu nya bakal ngalainkeun kanu lain waka alam heuta ayeuna mah silakan jelema teh anu lain di nya nu nya di lain-lain eta heuta atuh lamun geus sidik nyaho salah teh anu benerna teh monggo nu benerna teh teangan nu benerna heuh kasaha kudu nanyakeunana ai kahlina teh dana naon ge kahlina daing teh kitab teh kapapay atuh sorok nahu mantek baya maani bade urukan eta bener kitab alfiyah dina bab imalah kapapay ku aing teh ta eta teh nganukurina teori wungkul teh euy dina ucap mah tak dewek mah hayang ngebuktikeun ka kolot teh dina amanah kumaha teh Pak tapi halus saya pertanyaan anak kadang-kadang lamun urang hirup cicing dina teori wungkul kena teh kaitu dina beda paham teh bakal pasea kaituna minimna bakal silibaudan jelema teh sanajan bari agama bener tidak boga rasa bener teh ya tungtungna jelema teh boga rasa pang benerna ieu aing pang benerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pang kasawargana hirupna teh